Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Sumata tuluy ngadatangan sa Kanjeng Nabi ala khosyabatin luhureun kai ala toriki luhureun jalan la yamurru anu henteu lewat biha kalawan itu khosyabah naon saubun pakaian wala syai'un jeung henteu hiji perkara illa kharaqathu ani ngabakar naon khosyabah kana itu syai' ani ngabakar naon itu khosyabah kana syai' faqala mangka ngadawu saha Kanjeng Nabi ma eta naon hada ari itu khosyabah ari ieu khosyabah ya Jibril wahai Jibril qala hada usawa Jibril hada ari ieu khosyabah eta mislu aqwamin umpamana pirang-pirang kaum min ummatika ti umat anjeun yaquluna calik saha umat aqwam yaquluna calik saha aqwam atau umat ala tariqi luhurin jalan fayaqtamunahu mangka ngabegal nyegat ngabegal saha aqwam ka itu tariq watala jeung macakeun saha Jibril wala taqudu bikulli syiratin tu'aduna kana lafal wala taqudu bikulli syiratin wala taqudu tekenging caralik anjeun sadaya bikulli syiratin kalawan tiap-tiap jalan tu'iduna anu nyingsieunan anjeun sadaya wa tasudduna jeung ngahalangan anjeun sadaya an sabilillahi tina jalan Allah warawa jeung ngariwayatkeun tau ningali lain ngariwayatkeun warawa jeung ningali saha Kanjeng Nabi rajulan ka hiji lalaki yasbahu anu renang nu ngojay saha rajul pinaharin dina hiji sungai minda mintina getih yalqamu halna nenggelan saha rajul yulqamu halna ditenggelan saha rajul al hijarata kana batu faqala man kana lahu Kanjeng Nabi ma eta naon hada ari rajul ya Jibril wahai Jibril qala ngadawu saha Jibril hada ari rajul eta mislu akilir riba umpamana jalma anu ngadahar bang riba eta mislu akilir riba jalmi umpamana jalmi anu ngadahar riba summa ata tuluy ngadatangan sa Kanjeng Nabi
ala rajulin luhureun hiji lalaki kon jama'an bener-bener ngumpulkeun saha rajul kon jama'an bener-bener ngumpulkeun saha rajul hizmata hatobin kana sabeungkeutna kayu bakar hizmata hatobin kana sabeungkeutna kayu bakar la yastati'u halah teu kawasa saha rajul hamlaha kana ngagotong atawa ngangkat itu hizmata hatob kana ngangkat itu hizmata hatobin wa huwa halari rajul eta yazidu nambahan saha rajul eta yazidu nambahan saha rajul alaiha luhuran itu hazma alaiha luhuran itu hazma faqala mangkana dausaha kanjeng Nabi ma eta naon hada ari ieu rajul ya Jibril wahai Jibril qala dausaha Jibril ada ari rajul ada ari rajul eta rajul pameget min ummati kati ummat anjeun takunu aya eta indahu disandingan rajul eta indahu disandingan rajul naon amanatun nasi pirang-pirang amanatna manusia pirang-pirang amanatna manusia layak dirun teu kawasa saha rajul layak dirun teu kawasa saha rajul ala adaiha luhureun ngadatangkeun amanah ala adaiha luhureun ngalakukeun itu amanah wa yuridu jeung ngaharepkeun saha rajul jeung ngaharepkeun saha rajul ayyatahammala kana yen tah nanggung saha rajul ayyatahammala kana yen tah nanggung saha rajul alaiha luhureun itu amanat wa atajna datangan saha kanjeng Nabi ala qaumin luhureun hiji kaum ala qaumin luhureun hiji kaum tukradu anu digunting naon alsinatuhum pirang-pirang letahna itu kaum wasyafahuhum jeung pirang-pirang bibirna itu kaum bimaqorido kalawan pirang-pirang gunting min hadidin tina besi kullama kuridot dina samangsana digunting naon alsinatuhum wa syafahuhum kullama kuridot dina samangsana digunting naon alsinatuhum wa syafahuhum adat mangka balik naon alsinatuhum wa syafahuhum adat mangka balik naon alsinatuhum wa syafahuhum kama kanat kaya menangna mawujud naon itu alsinatuhum wasyafahuhum kama kanat kaya menangna mawujud itu alsinatuhum wasyafahuhum la yafturu henteu pegat-pegat naon adab la yafturu henteu pegat-pegat naon adab naon siksa anhum ti itu kaum anhumti itu kaum faqala mangka ngadawuh saha kanjeng Nabi
Man eta saha haulai ari itu kaum, haulai ari itu kaum, ya Jibril wahai Jibril, ya Jibril wahai Jibril. Faqala nada usaha Jibril, haulai ari itu kaum, haulai ari itu kaum, eta khutobaul fitnati, pirang-pirang jalmi anu nyarioskeun fitnah, pirang-pirang jalmi anu nyarioskeun fitnah. Khutobah ummatika rupana pirang-pirang jalmi ahli bicarana umat anjeun, ahli bicarana umat anjeun. Yaquluna anu ngucap saha khutobah, yaquluna anu ngucap saha khutobah, maka na perkara la yaf'aluna anu henteu migawe saha khutobah, la yaf'aluna anu henteu migawe saha khutobah. Nalogat heula dikarapin. Wa marra jeung lewat saha Kanjeng Nabi di kaumin kalawan hiji kaum, lahum anu eta tetepikeun kaum, adfarun ari pirang-pirang kuku, min nuhasin tina tembaga, min nuhasin tina tembaga, yahmasyuna anu ngagarwan atau ngoetan saha kaum, anu ngoetan saha kaum, biha kalawan itu adfar, biha kalawan itu adfar, wujuhahum kana pirang-pirang wajahna itu kaum, wa sudurahum jeung pirang-pirang dadana kaum. Faqala mangka nada usaha Kanjeng Nabi, man eta saha haulai ari itu kaum, haulai ari itu kaum, ya Jibril wahai Jibril. Qala ngada usaha Jibril, haulai hari itu kaum, haulai hari itu kaum, eta alladzina jalmi-jalmi, yaquluna anu ngadahan saha alladzina luhuman nasi kana pirang-pirang daging na manusia, wa yaqauna jeung ngrasani, ngomongkeun batur ngagibah, wa yaqauna jeung ngomongkeun batur sa'aladina fi a'radihim dina pirang-pirang harga dirina itu nas, na pirang-pirang harga dirina itu nas. Wa ata jeung ngadatangan saha Kanjeng Nabi, wa ata jeung ngadatangan saha Kanjeng Nabi, ala juhrin luhureun bolongan, ala juhrin luhureun bolongan, sodirin anu alit, yakhruju anu kaluar, yakhruju anu kaluar min hutina itu juhrin, naon surun sapi, adimin anu ageung, faja'ala mangkatu mandal berencana naon asuru
itu sapi eta yuridu ngarepkeun naon sun ayyarji'a kana yen balik naon sun min haitsu kharaja dina panggonana kaluar naon sur dina panggonana kaluar naon sur fala yastati'u mangka teu kawasa naon sur maqala mangka ngucap sa Kanjeng Nabi ma eta naon ada hari ieu surun ya Jibril wahai Jibril qala dawsa Jibril ada hari ieu sur eta ar-rajulu pamaget min ummati kati umat anjeun yatakallamu anu nyarios saharojul bil kalimati kalawan kalimat al-azimati anu agung sumayang dumu tuluy hanjakal tuluy nyesel saharojul alaiha luhuran itu kalimat fala yastati'u mangka teu kawasa saharojul ayyaruddaha kana yen tana balikeun saharojul kana itu kalimat ayyaruddaha kana yen tana balikeun saharojul kana itu kalimat. Halaman nomor 11 perjalanan Nabi Muhammad ketika beliau Isra Mi'raj, yaitu beliau bertemu atau menemukan satu kayu yang kayu tersebut itu berada di jalan. Dia berada di jalan dan ketika ada perkara yang melewati itu kayu, maka perkara kayu itu langsung terbakar. Perkara itu langsung terbakar. Jadi aya kayu ngahalangan di jalan, lamun aya perkara anu ngaliwat kana eta kayu, maka perkara eta teh langsung hangus terbakar. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya-tanya, faqala ma hada ya Jibril? Ini apa Jibril? Hada mislu aqwamin, ini perumpamaan suatu kaum yang mana kaum tersebut itu menghadang orang di jalan untuk membegal, bukan rampok. Wa ta'ala wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Kemudian malaikat Jibril membacakan satu lafal atau ayat di sini. Janganlah engkau duduk di setiap jalan dan engkau menghalangi orang tersebut. Begal jalan di situ diumpamakan orang seperti itu. An sabilillah. Di sini lagi diumpamakan, yaitu diumpamakan kayu yang membakar segala perkara yang melewatinya, itu diumpamakan orang yang menghalang-halangi orang lain berjuang di jalan Allah. Itu makna seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad wara'a rajulan yasbuhu fi naharin min damin. Kemudian Nabi Muhammad juga melihat ada seorang laki-laki yang berenang di sungai yang airnya itu berupa darah. Dan di sungai tersebut dia dilempari batu dan memakan batu. Nabi Muhammad bertanya, "Mahada ya Jibril, ini apa Jibril?" Jibril menjawab, "Hada rajulu min ummatika, ini adalah laki-laki dari umat Muhammad. Dia adalah yang mana semasa hidupnya sering memakan harta riba." Harta riba apa? Riba adalah suatu perkara akad-akadan yang tidak sebanding nilainya. Contoh, ya jangan nganjuk duit 1 juta, bayarlah kemudian 1.500.000, itu namanya riba.
katingalina mah untung alus rugi, tapi teu aya caridana jalmi anu ngalakukeun perkara riba eta untung. Jadi diumpamakan orang yang memakan harta riba itu dia berenang di suatu sungai yang banyak airnya tapi airnya tersebut najis, dan dia ketika berenang di sungai itu dalam keadaan tersiksa di Adam. Jadi jalma anu ngamun perkara riba mah katingalina mah untung tapi asina mah rugi najis, perkara yang diharamkan. Teu aya istilahna orang yang melakukan akan riba eta teh untung. Da untung lagi paling untung dalam segi dohir, keluarga makan kadang itu para rentenir. Dan sekarang banyak yang bahasanya diganti dengan bukan kata-kata riba tapi intinya riba. Banyak sekali akad-akad seperti itu. Terus Nabi Muhammad sumata ala rajulin qad jama hazmata tobit, dan Nabi Muhammad bertemu dengan seorang laki-laki yang mengumpulkan kayu bakar sampai kayu bakar tersebut itu banyak. Ketika mau diangkat dia tidak kuat, tapi anehnya walaupun dia tidak mampu mengangkat kayu bakar tersebut, tapi dia menambahi terus, ditambahan terus, padahal ini sekuat. Bisa kurang kalau sekuat kalau ditambahan, tapi ini tambahan. Itu diumpamakan siapa? Itu diumpamakan orang yang mempunyai suatu jabatan atau mempunyai amanat, tapi dia tidak bisa mengembannya. Ketika dia tidak bisa mengembannya, bukan lagi dia melepaskan ataupun dia takabur, tapi dia malah ingin mempunyai tanggung jawab atau jabatan yang lainnya. Karena pada zaman sekarang amanat itu tidak terlihat, yang dilihat apa? Jabatan, kekuasaan. Padahal dari jabatan dan kekuasaan itu berat sekali amanat. Geus bubuh nu ieu ge can dilakukeun hayang amanah bisa jadi, hayang jabatan bisa jadi. Padahal kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang itu dipintai pertanggungjawabannya. Kemudian lagi Nabi Muhammad mendatangi satu kaum yang mana keadaannya lidah dan bibirnya itu digunting oleh gunting yang sangat besar yang terbuat dari besi. Ketika sudah digunting jadi lagi keadaannya seperti biasa lagi. Dan agar itu kejadian tersebut itu terus menerus tanpa henti. Wah, kumaha kabayangan jalan diguntingan keletana jeung bibirna si gunting jadi. Itu diumpamakan siapa? Nabi Muhammad bertanya, haulai hutobaul fitnah, yaitu orang-orang yang sering menyebarkan fitnah. Khutbah ummatika yaquluna ma la yaf'alun, yaitu orang-orang yang sering berbicara tapi dia tidak melakukan apa yang dia ucapkan. Jadi yang dimaksud fitnah ini di sini bukan fitnah dengan al fitnatu asyaddu minal qatli. Jangan menyolong sandal hukumannya menyolong sandal lebih berat daripada membunuh, bukan. Jadi yang dimana makan fitnah itu adalah bala, ujian, cobaan. Jadi cobaan orang yang pandai berbicara, contoh dikatakan orang yang berceramah, menasihati orang lain, itu cobanya apa? Mampukah dia melakukan apa yang dia ucapkan? Ketika dia tidak mampu mengucapkan, maka diibaratkan di sini dia ada disiksa seperti orang yang digunting lidah dan bibirnya berulang kali. Itu makanya hati-hati kalau kita berbicara. Kalau berbicara gampang, ketika melakukan kesalahan meminta maaf ya itu keharusan, tapi tidak cukup hanya dengan meminta maaf. Ketika kita melakukan kesalahan minta maaf gampang, tapi yang namanya luka di hati wah sulit. Minta maaf mah gampang, tapi biasanya mubaran hati yang terluka akibat lisan. Makanya dalam kitab Kalimul Mutalim kan ada
yamutul fata min asrati min lisanihi walaysa yamutul maru min asrati rijal. Matinya seseorang pemuda atau celakanya seorang pemuda karena terpeleset lisannya, bukan karena terpeleset kakinya. Fasratuhu min fi tarni birasihi fasratuhu birrijli tabro'an al-mahdi. Kalau misalkan seseorang terpeleset lisan, maka sulit sekali untuk merubahnya, mengobatinya. Tapi kalau misalkan terpelesetnya kaki, itu bisa sembuh. Tapi terpelesetnya lisan menyakiti hati orang lain puluhan tahun. Luka yang disebabkan oleh lisan sulit untuk sembuh. Kemudian Nabi Muhammad bertemu lagi dengan orang yang kukunya panjang terbuat dari tembaga. Dia menggaruki atau mencakar wajahnya dan mencakar dadanya. Nabi Muhammad bertanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa ini Jibril? Alladzina yakuluna luhuman nas, yaitu orang-orang yang memakan daging manusia. Wa yaqauna fi aqradihim, yaitu orang-orang yang sering menggibah, ngobrolkan batur dengan batur. Jadi dinamakan gibah apa? Gibah itu ngobrolkan batur ketika batur apal obrolan ulang jengkel, eta gibah. Lamun misalkan ngobrolkan batur tapi teu mata pika jengkel, malah mata pika seperti itu, bukan gibah. Ada kejadian seperti itu. Memakan, yaitu orang yang memakan daging manusia. Maksudnya kumaha? Jadi orang gibah itu ada dalam hadis ini, bahwasanya orang yang bergibah itu, walaupun mungkin hadisnya itu dhaif, tapi mungkin jadi bisa pelajaran bagi kita. Orang yang gibah itu seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri dengan keadaan mentah. Eta ibarat. Wa ata ala juhrin sagirin yakhruju minhu saurun adimin. Kemudian Nabi Muhammad melihat atau datang ke suatu lubang yang kecil, yang mana lubang kecil, dari lubang kecil tersebut keluar sapi yang sangat besar. Setelah keluar, sapi tersebut mau masuk lagi, tidak bisa. Hari keluar nggak bisa, itu bisa ukuran kayak gini, itu bisa. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya, "Maha ya Jibril?" Apa ini Jibril? Jibril menjawab, "Hadza ar-rajul min ummatika yatakallamu bil kalimatil adimah summa yamdumu 'alaiha." Yaitu orang yang berucap dengan kalimat yang besar, ucapan yang bagus, atau ucapan yang dapat menyakiti hati orang lain. Sehingga dia ketika setelah mengucapkan, dia menyesal, akan menarik ucapannya lagi tidak bisa, karena ucapan tidak bisa ditarik kembali. Kurang ngobrol perkara mata pika nyeriin batu, mau bisa ditarik ucapan, walaupun bisa dengan menggunakan kata maaf. Kalau diumpamakan ini, kita misalkan berbicara, melakukan kesalahan kepada orang lain, terus orang lain tersebut sakit hati. Setelah sakit hati, kita minta maaf terus. Ketika kita menyakiti hati orang lain, tancapkan paku terus kita minta maaf, paku diambil, minta maaf, paku diambil. Walaupun kita sudah minta maaf, walaupun paku yang ditancapkan di kayu sudah dicabut, tapi bekas paku itu tetap masih ada. Berarti apa? Ketika kita berbicara kepada orang lain dan menyakiti hati orang lain, kemudian kita meminta maaf, gampang minta maaf, tapi luka dalam hati tetap membekas. Itu diibaratkan seperti itu. Nah, terus sedikit lagi, lanjut. Wa bainama jeung dina hiji waktu wa hari Kanjeng Nabi eta yasiru leumpang saha Kanjeng Nabi, idda'ahu ujug-ujug nyauran ka Kanjeng Nabi,
Iddahu ujung-ujung nyauran ka Kanjeng Nabi sahada injal mi anu nyauran an yaminihi ti arah katuhuna Kanjeng Nabi an yaminihi ti arah katuhuna Kanjeng Nabi ya Muhammad hai Muhammad ya Muhammad hai Muhammad undurni kudu ningali anjeun ka kuring undurni kudu ningali anjeun ka kuring as'alka mangka bakal tumaros kuring ka anjeun mangka bakal tumaros kuring ka anjeun falam yujibuhu mangka teu ngajawab sa Kanjeng Nabi falam yujibuhu mangka teu ngajawab sa Kanjeng Nabi faqala mangka ngadawuh sa Kanjeng Nabi ma eta naon hada ari ieu dain hada ari ieu dain ya Jibril hai Jibril qala ngadawuh sa Jibril hada ari ieu dain hada ari dain eta dail Yahudi jalmi anu nyauran ti bangsa Yahudi eta dail Yahudi jalmi anu nyauran ti bangsa Yahudi atau anu ngajakana Yahudi ama eling-eling innaka sanyana anjeun ama innaka sanyana anjeun eta law aja betahu laun ngajawab anjeun ka itu dain laun ngajawab anjeun ka itu dain tahawadat mangka jadi Yahudi tahawadat mangka jadi Yahudi saha ummatu ka umat anjeun babaina maka dina hiji waktu wa ari Kanjeng Nabi eta yasiru lempang sa Kanjeng Nabi iddah ujung-ujung mundang atau nyauran ka Kanjeng Nabi sahada injal mi anu nyauran sahada injal mi anu nyauran an shimalihi tina arah kencana Kanjeng Nabi tina arah kencana Kanjeng Nabi ya Muhammad hai Muhammad undurni kudu ningali anjeun ka kuring kudu ningali anjeun ka kuring as'alka mangka bakal tumaros kuring ka anjeun mangka bakal tumaros kuring ka anjeun falam yujibuhu mangka teu ngajawab sa Kanjeng Nabi ka itu dain teu ngajawab sa Kanjeng Nabi ka itu dain faqala mangka ngadawuh sa Kanjeng Nabi ma eta saha eta naon hada ari ieu dain ya Jibril hai Jibril qala ngadawuh sa Jibril hada ari ieu dain hada ari ieu dain eta dain Nasoro jalmi anu nyauran ti bangsa Nasrani ama eling-eling innaka sanyana anjeun eta law aja betahu lamun ngajawab anjeun ka dain eta law aja betahu lamun ngajawab anjeun ka dain latana sorot maka yakti jadi Nasrani maka yakti jadi Nasrani saha ummatu ka umat anjeun. Kemudian Nabi Muhammad berjalan lagi. Ketika Nabi Muhammad berjalan dan bikin malaikat Jibril dan Buraq, ada yang memanggil Muhammad, mundur nih Muhammad, tingali ka dieu. Saya mau bertanya. Falam yujibu, Nabi Muhammad tidak menjawab, tidak menoleh, karena memang sudah dibimbing. Akhirnya malaikat Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, siapakah itu? Jibril bertanya, Jibril menjawab, Muhammad, ini adalah orang yang berasal dari orang Yahudi. Ketika engkau menjawab atau menoleh dari panggilan orang tadi, maka nanti umatmu akan menjadi orang Yahudi. Tenoleh ke kalakuan engkau Yahudi, kau menoleh. Kemudian lagi Nabi Muhammad berjalan lagi. Ada lagi yang memanggil dari arah
kiri, tadi dari arah kanan sana nih. Ya Muhammad, undur nih. Hei Muhammad, lihatlah aku. Aku ingin bertanya kepada engkau Muhammad. Kalau yujibu, Nabi Muhammad tidak menjawab, tidak menoleh. Nabi Muhammad bertanya lagi kepada malaikat Jibril, ada ya Jibril, ini apa Jibril? Jibril jawab, Muhammad, ini adalah orang yang memanggil itu adalah orang dari orang Nasrani yang mengajak kepada agama Nasrani. Ketika misalkan engkau menoleh atau menghampirinya, maka sudah dipastikan nanti umatmu menjadi Nasrani. Jadi intan lagi jadi Nasrani. Itu kejadian Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj halaman 11 dan 12. Insyaallah nanti dilanjut lagi halaman selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.